Sarman. Oi, Sarman. Rinan cedi dinya. Alah, jeung para sia. Ada lo nak naon? Atuh maksudna aingnya sia ngalajuk jeung sarep embe tapi embe sia Allah di kandang. Ai, bener bae Jojo. Percaya sia maka aing hayu tong sia kuari jeung aing. Halo sayu, bawa dikencar di kus bolot. Ai, haruna pohon kon dibawa. Ay, ho, imo kalau kan si bolot imo si ganage. Tuh kan. Ay, yo ba ayo. Mana inya? Ieu pasti kalau kan si bolot ya, gara ko yang panggil. Hayo urang pengen si bolot. Angga saya mah enak besiaran nang kayak tak si bolot. Jangan mati jadi pengen lemot. His ya maneneng sakieu wifi lancarna HP sia namereun. HP sia namereun lemot sarua jeung sia lemot. Eta sia aing ngomong teu dirarasa heula. Kukuho lemot kita mari ge sia ditameli lauk asin kumaha sia malah ngalauk buyut. Anjir, perasaan beda amatnya. Pangaruh aing di Jakarta bae. Aing sampeurkeun aku perbudak ah. Neneng kenaon tirinya. Neng dulu ge si Darto aya di lembur deui. Iho si Mamang Botak aya di lembur deui. Keur diuk bae ya Mamang Botak. Ai si neneng ngelekeun aing botak bae pugu aing bukan sakieu gantengna. Asik kuari masih aya bukan, tapi mantas di kota ge kadoleun aku mal bae. Nyawan aing teu teu aing pengusaha. Pengusaha yo. Oh, si sia mah pengusaha. Pengusaha nanti. Pengusaha sampah. Eta sia dangan hewa bae ka aing. Terus kok aing mah. Oh, Darto aing minta hampura, ulah marah Darto. Oh, Darto ulah marah. Ai, eta mah dong amat seneneng di situ teh. Beneran apa yang kena dikagetkeun. Dasar awewe, oh rempong karo kepan di babaturan ge. Naon sih sia sirikan bae. Geus gara dieu kali ani. Ih, Jamang Darto aya di dieu. Tah lah, di mana deui? Asa geser nek. Aduh, iya baru dah kan aing boga duit. Kaim aing, ai bagian aing teu boga duit. Oh, bae nang Wandi maksa aing. Babaturan naon gitu eta. Aing senengna doang. Siangan babaturan pas kitu mah. Nah, si bolot itu, gerak weng. Bolot. Si bolot digerakkeun ge tadek nyilek-nyilek. Siapa jeung jelema bolot digerok-gerokkeun talimpug make sendal. Oh, bener nih. Aing nimpuk pakai sendal. Oi, naon sih datang naik aing? Ya siap ku aing digerok-gerok ge tadek nembalan. Dasar bolot. Weh, sia Darto lain meminta hampura sia kaing malam popolotot. Geus lah sia gerak ka ditu ngomong jeung sia ngau tungtungan. Saya kadinya kayak nyokot Nah, seulan. Woi, budak urang geus gebel nya tara kumpulan deui. Oh. Aing mah sok kangen ka arah kumpulan pas dieu. Oh. Oh, sabari ada hareun teh mah. Oh. Eta si budak, kita tadi aing ngomong di hoohan bae, teh dileukeun bae kayak digawean. terus aing mah kangen di kapok si anu bau jengkol teh nya pahang. Oh. Ai titi puang urang dialokeun bau jengkol. Oh, ini enggak banyak amat sih ya. Ai, waksa ada kon bau jengkol. Tah, puang si bolot. Oh, benar. Dasar bolot. Ih, udah deket-deket aja mau pakai.
dasar bolot. Rorek tuh kubeko. Sampai kurang mau cicingkeun bae. Kalau nggak cicing tonton mereka. Ay, keur tadi Mbak Aing nulungin, keur si Jojo nulungin. Kamarana nya ibu dah. Coba Aing nyamper ke gardu ah. Nah beneran sih bolot tidinya. Oi, nah si Sarman. Eta si bolot. Aing karek males eutik ku promos bae sih ya. Nah si Sarman. Aing ngomong tuh jelas teu kadenge. Lu Sarman ulang ngalayanan jalan Medan, buku tuh nyambung, kudu dilorek, kubeko. Ainan kitu sia Sarman dong hewa bae kasih bolot. Oh, si Sarman lain naon gitu. Pukul baing eueuh anu menggarkeun, tapi aing curigana kasih bolot. Lot, sia nu nganjarkeun baingnya. Ada leuna bodan aing mawa ember. Sia naon anjing nanya ember. Heh, sia menggarkeun baing teh, baing leungit. Aing mah curigana ka sia. Oh, jeung sia bolot, geus geura ngaku. Coba Neneng tanya ku sia suga nyambung. Cuma dak geus cicingkeun bae. Geus tindak coba aing ngajajal nanya. Mamang bolot. Kenon, Neng? Tuh kan nyambung. Kalau geus geura teruskan karunya tuh si Sarman. Mamang bolot, si Sarman kaleungit embe ku mamang bolotnya, embena dikencarkeun. Neneng, atuh alam bolot manten ngencarkeun embe si Sarman. Anak mah ngencarkeun embe si Sarman bogoh henteu age. Bogohna ge kan Neneng. Neneng doang Wah, nyamet dia ngeriuan si Neneng. Enggak Sarman geura ilikan embe sia ka ditu mumpung can jauh. Kayak ngamuk dari bapak sia. Hanggas aing ikan behlan. Ayo lu ke. Ayo. Satu silakan. Lain kamu nih ya.